di kampung nelayan di wewengkon Padang, Sumatera Barat, aya hiji randa ngaranna Mande Rubayah jeung anak lalakina ngaranna Malin Kundang. Mande Rubayah tos sepuh mung tiasa jadi tukang ngebantosan nelayan kanggo nganafkahan dirina sareng anak hiji-hijina. Ayeuna Malin tos dewasa, Malin izin ka mamahna jang mangkat ka negeri seberang. Malin janji bakal mulang deui ka kampung lamun tos jadi saudagar anu beunghar tiasa ngebungakeun indungna. Saprak ka luar negeri, si Malin bisa beli itu ieu kusabab bandana menikah seueur. Teu lila Malin kawin jeung putri bangsawan anu kacida beungharna. Malin teh teu nyaritakeun asal-usul keluargana nu miskin, da sabab eraeun ku pamajikanana. Di hiji waktu Malin teh aya keperluan datang ka kampungna. Mandi Rubayah teh sedih tikakeun ceurik sabab ningali aya anakna datang ka kampungna anu tos lami teu katinggal. Tapi Malin teh ngakukeun bahwa Mande Rubayah teh inungna sabab ku erana ku pamajikanana. Tika Mande Rubayah teh sedih sabab teu diaku inung ku anakna. Sanggeus kitu Mande Rubayah ngadoa bari jeung ngutuk si Malin. Teu lila aya hujan badag bari jeung aya petir. Aya ombak jeung petir nu gede. Bari nganti eta si Malin teh jadi batu sabab kutukan ti inungna anu nyeri hate ku kalakuan si Malin. Geus kitu si Malin teh sujud minta hampura ka inungna sabab loba ngarasa salah. Tapi hanya karena telat si Malin ena geus jadi batu salilana.